Buset. Astagfirullahaladzim. Aduh, aing mama keur awak gering kieu panas tiris. Kene kesangka bool-bool mah kita ngalah suluh. Ampun Gusti. Ampun. Yang keur gering kieu tuh. Duh, yang suluh mana suluna? Kieu koyo geus loba kieu, segede bagong kieu. Aduh, kesang panas tiris kieu. Panas suluna. Oh, itu tuh garing digana tuh. Wah. Itu tuh suluh garing euy. Deh. Jauh-jauh teuing di luhur ge nya garing. Tadi handapkeun aya lah. Mang ngagawekeun wae maot raja. Ieu dengan suluh. Aing mah ngagawekeun wae ka anak nyaho gas 10 loba di imah. Keur kudu make suluh cenah. Aing ini rabrik aing mah boga nini teh. Aing pare bede marada alus ya. Beh dieu aing biak ku manuk. Aing kumaha tahun ayeuna kudu pengiriman Vietnam minta 20 ton. Sedangkan pare kos ieu aing. Ripuh aing. Kumaha nya? Isan ngalah suluh kebon. Jaman geus modern masih ngalah suluh kene wae. Gendut ku aing sampeurkeun sia. Dut. Naon Ron? Aduh. Ya ngaso heula ah. Ya nungguan si Arun ya. Ngaso heula ah di pangkal kelapa dah. Buset. Tahun geus maju pakai gas masih pakai suluh. Mana kunaon, Dut? Hah? Duh, Run, aing teh awak lalus kieu. Mau urang, ini urang ieu. Kita ngalah suluh padahal geus loba kompor gas. Keukeuh we, kudu make suluh nyaho awak anak keur gering kieu panas tiris. Aduh, aing mah Pantesan eta koyo mending pabalata ku situ aing buset ning siga alapatan panen koyo. Nek kunaon sih? Si urang berobat yeuh. Ke mantri aing watir rempona yeuh. mantri mana, Run? Mas aya mantri manu alus geus hayu. Alus bener. Bener. Deket jauh. Deket geus hayu. Yang satu kede. Aduh. Ih, suruh kumaha engke nanyakeun. Tinggalkeun lah. Tinggalkeun wae geus sadulah. Berobat lah. Bisa awal bulanna kos kumaha si aing koyo loba kos kitu. Kieu urang teh. Ceritana mah urang teh peuting meuli rokok. Nah, ngalewatan sumur deket Imah Randa. Nah, terus Sugan teh Randa. Terus jadi kunti anjing. Jadi intip. Gua yang diintip. Awak namanya alus bahenol. Tuh mah beungeutna kunti anak anjing. Anjing, mantesan. Saya mah periksa bae. Mantri. Nah. Mana imam mantrina? Awak geus garede kieu. Garede gandeng lah saya tuh. Orang mantri weh. Aduh. Iya. Iya. Heeh.
coba kena klinik Liwon buka setengah jam sekali. Wih, mantep nih klinik. Mantri! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ke dia sok mangga kalebat. Naon ieu teh? Iya Pak Menteri. Kumaha? Bebaturan paranas tiris di kebon ngaguling we siga lapatan munding. Buset deh. Siga lapatan botak teh ngaguling di Tadina galengan. kumaha tadina eta teh? Ya, jadi posisinya Pak Menteri. Heeh. Ya, budak teh beli rokok nya. Hmm. Lewatan sumur ya. Kayak Imaranda ya. Sigana ibu budak teh nyaho ngintip nya kumaha ya nu ngadenge nu manis soalnya budak teh. Tah, jadinya kering ibu budak teh. Ulang di kebon. Ya urang mah jadi babaturan baur. Sapa Pak Menteri pangecekeun supaya awakna ya. Ya, pangecekeun. Ayo. Bahaya cep eta mah penyakit teh cep. Aing Itu urang gegoleran teh tadi dia. Urang periksa heula. Pak Menteri, tuh aing dilaila teh Pak Menteri. Pak Menteri. Kulan kedap ieu nyandak peralatan heula cep coba. Ujung udah gituan. Enggak bisa Pak Menteri. Sabar heula tuh sabar. Sabar cep rupa-rupa wae tuh da aya wae. Duh. Aduh, Pak Menteri kuat ya. Kedap heula nya urang cek suhu heula ya aduh. Bahaya. Tapi cing ya. Hampura ya. Aduh, Pak Menteri, aduh. Ya aduh. Di mah panas pisan cep. Coba cicing. Kurang dicek. Aduh, sabar yuk. Set 88 set. Set ieu mah. Boros amat ieu panasna. Aduh. Pak Menteri, baratus kan sekarang Pak Menteri. Sabar cep. Geus ieu mah ke gara obatna. Coba ieu urang cek ieu heula ya. Naon teh? Sesak teu napas. Sesak banget, aduh, Aduh, iya cek pusing heula. Pak Menteri, aduh, iya. Kedap. Urang cek heula ya. Sabar gue penumpan seperti gitu Pak Menteri. Nah, kedap coba orang dicek heula. Maaf, punten. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Aduh, bahaya penyawatna cep. Aduh, iya bahaya. Dia Pak urang. Menteri. Coba ya, dangukeun ya buset. Astagfirullahaladzim, ya penyawat. Pak Menteri. Ya, belah dia. Untung Deui, kaget ujang kan belah Pak dia. Menteri. Bahaya ieu, aduh, penyawat teh. Untung kaget kan Pak Menteri, aduh. Penyakit belah dia ya, ayana ya. Tah belah dia teh aya nya. Iya. Tah. Iya, penyakit nama. Udah kumaha ya? Ya, mungkin diberi obat gampang. Ya. Guys. Sabar. Ieu mah pokona mah teh hebat, ieu mah kurang hebat. Guys. Nah, si penyawatnya Pak Menteri. Guys, ieu mah biasa, ieu mah tong sok depo wae eta. Oh. Nya, depo wae nya. Tarat-tarat Pak Menteri. Nya heueuh tah, kadenge eta belah dieu ieu tah. Ya. Tuh. Mantap. Ya, arek ngadengekeun. Oh, nasi penyawatnya Pak Menteri. Tah. Hah? Nih, aduh gila sih Pak Menteri. Nanya Pak Menteri. Aduh, ya, balik. Aduh, ngadepo wae ya, aduh. Iya, biasa. Biasa ya.